Ya hari hirup teh ulah galau wae atuh. Bahaya galau teh bisa kufur kadituna. Lamun hayang embung galau aya rumusna. Naon rumusna? RSUD. Lain rumah sakit RSUD teh galau dibawa ke rumah sakit. Lain Erna rajin salat. Sok atuh salat ka Allah sujud tuh seuseuh eta beungeut salat wudu. Nah, tenang hate teh lamun salat mah. Esna syukur karena nikmati Allah. Galau teh bisa jadi kurang syukurna dan nikmat Allah ti Allah maloba. Una ulah ngeluh wae atuh, ulah ngeluh wae sok usahakeun una teh. Ulah ngeluh wae usahakeun cing kuat. Dekna derek doa cing loba ka Allah. Allah mah maha bager, deukeut qaribum mujib. Sok insyaallah RSUD moal galau.